Dongeng Sunda kaasup warisan budaya anu lebet ku ajen moral jeung karakter. Ngan kiwari minat peserta didik kana sasa Sunda beuki nyirorot. Di kelas pangajaran make buku hungkul can salawasna narik perhatian peserta didik. Sabab manehna leuwih akrab jeung teknologi digital. Kukituna kuring ngalarapkeun pengajaran digital anu nyambung kana eusi dongeng Sunda. Peserta didik bisa akses materi praktis, interaktif, tur fleksibel. Guru oge nu ngaping prosesna diajarna matak tumanina. Ngaliwatan inovasi, suasana diajar jadi leuwih hirup. Peserta didik leuwih aktif, resep diajar, serta leuwih reueus kenal bahasa jeung budaya Sunda. Revitalisasi dongeng Sunda teh henteu ngan saukur inovasi dan pengajaran, tapi oge mangrupa ikhtiar bikin ngajaga warisan budaya sangkan tetap hirup di tengah kemajuan zaman. Sabab budaya moal leungit lamun terus diajarkeun, dipikeun nyaah jeung diwariskeun ka generasi penerus. Hayu urang ngamumule basa Sunda, ngariksa budaya sarta ngawangun generasi digital anu kreatif, inovatif jeung miboga jati diri.